Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like and subscribe-nya. Dina hiji poe aya 3 murid, maranehna teh sakola bebarengan, jeung deui maranehna teh sakelas. Anu naramina nyaeta Anjani, Jubaida, sareng Jamila. Maranehna teh murid pangbadungna di kelas. Dina hiji poe di jero kelas, maranehna keur diajar di jero kelas, tapi guruna teu asup. Mumpung guruna orang bolos yuk. Hayu wae sok aja si Anjalina teh bantu. Hayolah gaskeun. Tuluy maranehna siap-siap rek mangkat bolos tapi ditegur ku si Ayu. Maraneh, baros deui nya. Nah, maneh kumaha urang we ah. Awas sebelum bebeja. Ulah bebeja ka guru sia. Tuluy maranehna marangkat bari geus dicaram ge. Tapi si Ayu boga pamikiran rek dibejakeun tah barudak teh ka Ibu Dian. Madol teuing ku urang bejakeun sia. Si Ayu terus mangkat ka ruang BK. Kebeneran Bu Dian keur aya di ruanganna. Waalaikumsalam, maneh. Iya Bu, tadi si Anjani, Jubaida jeung si Jamila baros deui. Ih, budak eta di bae nyantos ku ibu laporan diurus. Ya Bu. Di warung deket sakola, maranehna teh neangan tempat keur bolos. Geus poe Senenna teh maranehna teh asup ka sakola deui. Tuluy Ayu mere beja ka maranehna yen maranehna teh dipanggil ku Ibu Dian ke ruang guru. Heh, ieu moal naon bolos. Santai we atuh. Moal sudah. Heh, maraneh bisa ka ruang guru ayeuna. Moal salam ku dia. Teu nya panitia we teu percaya mah. Nu bener maneh? Ya bener. Maneh ngabejakeun bolosnya. Heeh, kunaon? Ayo ka ruang guru ah. Yuk. Tuluy maranehna teh mangkat ka ruang guru. Bari maranehna ge sarieuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh kamari bolosnya? Teu Bu. Bohong maneh. Nya Bu. Barang pisan barolos sampai barolos. Ya bikin sakola maneh supaya datang mentar kalau sakola. Nya Bu, hampura wae nya. Assalamualaikum. Enjingna geus maranehna di jero kelas, maranehna dipanggil ka ruang Ibu Dian. Da kolotna datang ka sakolaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik. Munten Bu, wali usaha. Ngawalin ti Jubaida sareng Jamila Bu kayak masalah naon. Di luar mana besar minggu teu maka sakola. Terus Bu udah unggal poena ge mangkat wae ti Gumi mah. Abdi menang laporan tidak baturan sakelasna. Nu bener maraneh. Nyana hampura mau dilakukan deui. Maneh di sakola mahal-mahal tapi sikapna pas ieu. Abdi sareng guru lain tos ngomongkot eta budak tilu bade video di sakola. Bu, video Bu. Abdi janji sarerea rek ngarubah sikap abdi jeung babaturan. Rek ngarubah deui. Mun maneh rek bener-bener sakola, rek ngarubah sikap maneh ulah baros we ti sakolana kudu bener. Nya Bu, rek ngarubah sikapna. Yang geus ari anak ibu tos ngomong baros wae, henteu jadi dideona tapi di skors saminggu. Nuhun Bu, terus mere karinganan hapuranya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maranehna teh sanggeus diskors saminggu asup ka sakola deui. Tapi ayeuna mah maranehna geus saladar, tara barolos deui.